Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak anu soleh tur solehah. Kumaha kabarna? Damang. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sata acan diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pangajaran Basa Sunda dinten ayeuna masih di pangajaran 7 sasatoan jeung tutuwuhan. Masih di pembelajaran ke-7 dengan judul sasatoan atau hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Materi dinten ayeuna nyaeta nataan lingkungan sakola. Materi kali ini akan Ustazah sampaikan adalah menata lingkungan sekolah. Dilihat halaman 96 di buku Bahasa Sunda. Nataan lingkungan sekolah di dieu aya 3 kelompok, nyaeta kelompok barang, kelompok sasatoan, jeung tutuwuhan. Coba ayeuna kelompok barang, coba tingali pami di sakola aya barang naon wae nya, biasana di sabundeureun urang. Biasanya kalau kita pergi ke sekolah ada barang-barang yang kita temui di sekitar kita. Coba tuliskan di nomor-nomor yang ada di buku di kelompok barang. Ustazah contohkeun nomor kahiji barang nu sok aya di sakola nyaeta misalna papan tulis. Barang anu kadua misalna panto. Mangga nomor katilu, 45 jeung salajengna sok diisieun ku nyalira. Ayeuna dilajengkeun ka sasatoan nu aya di sakola. Coba naon wae nya? Kita akan menuju kelompok berikutnya yaitu kelompok hewan-hewan. Hewan-hewan apa saja ya yang ada di sekolah yang sering kita jumpai? Ustazah masihan contoh nomor hiji sasatoan nu sok aya di sakola nyaeta sireum. Anu nomor kaduana sasatoan nu sok aya di sakola di sabundeureun sakola nyaeta kupu-kupu. Nah, Ustazah tos nyontohkeun sasatoan naon wae nu aya di sakola atau nu kapanggih ku urang di sakola. Ustazah sudah memberikan contoh tentang hewan-hewan apa saja yang sering kita temui di sekolah dan di sekitar kita. Nah, ayeuna kelompok salajengna nyaeta kelompok tutuwuhan. Tutuwuhan naon wae nu aya di sakola atau sok ku urang ditingali aya di sakola. Sekarang adalah selanjutnya kelompok tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan apa saja yang sering kita temui di sekolah atau yang ada di sekolah? Contohna nyaeta tutuwuhan kembang melati atau tumbuh-tumbuhan bunga melati. Contoh salajengna di SDIT aya tutuwuhan kembang kertas. Nah, nomor salajengna mangga diisi tingali atau bayangkan oleh kalian bagaimana sekolah kalian dulu yang di TK atau yang dimanapun tempat belajarnya ya. Nah, ayeuna kunaon sih urang kudu nataan lingkungan sekolah? Kenapa sih kita harus menata lingkungan sekolah? Supaya lingkungan sekolah urang geunah ditinggalina, supaya lingkungan sekolah kita enak dipandang, enak dilihat, tidak kacau, barang-barangnya tersusun, sasatoanna hirup berdampingan, tutuwuhanna aralus. Nah, eta manfaat urang kedah nataan lingkungan sakola.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nataan lingkungan sakola atos beres. Tong hilap contoh-contoh nataan barang sasatoan sareng tutuhan direngsekeun nya. Pasti kelas hiji bisa, soalna kelas hiji pinter, soleh, solihah, tos tiasa ngerjakeun nyalira atau mandiri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.